Brad, di imah boga karburator kurut teh. Nu halus keneh. Oh, wah, kos aing ganti karburator masak dibikeun ka bengkel. Wadih. Eta Brad motor kusim mogok karburatorna ngegrebet ningan. Wah, kos meuli we atuh nu anyar. Nyasat boga duit mah. Ai kalkulator boga teh. Aya kalkulator mah jeung naon? Sugan we bisa panarana ge sarua mirip. Jeung kalkulator? Heeh. Ai si kosim. Please kos. Udah gitu konsepna teh najan sarua eta kalkulator jeung kalkulator beda saeutik ngaranna kos. Anger beda peruntukanna kos. Pan kalkulator mah ajang ngitung kos. Teu sakalian anjing nginjem cipoah ka aing. Yang na motor. Cipoah be. Ki ngacaprak anjing. Kosim aya wae ieu. Ampun teuing. Aya wae ieu ya. Ku Daniel berkepala kuya. Ceng, urang teh pan arek pernah lauk ke, pan aing bingung mijahkeuna, teu bisa sugan didinya bisa teh. Kakolot Brad. Kakolot baheula geuning Brad. Kakolot baheula. Kumaha maksudna? Nya Brad, kapan kolot baheula mah cenah ngomong lagi kieu Brad. Lauk buruk milu mijah. Jadi boro-boro anu alus Brad bibitna. Nu buruknya bisaeun kolot baheula mah. Please ceng pan eta mah pribahasa ceng. Paribasa. Lauk buruk ngilu mijah paribasa eta teh tuturut anjir. Tuturut muning eta teh. Nurutan batur keur usum kieu, nurutan kieu. Paham teu maneh paribahasa. Hubunganna anjir kolot baheula anjir mijahkeun lauk buruk rek kumaha mijahkeunna atuh ai maneh. Hah, bisa wae ya lauk sepat ya. Masih mau dibosen Brad ningali berandah tuh pinu ku si Lesti. Aya masalah naon sih? Otak ye baca atuh teh ai maneh ya si Lesti teh ayeuna teh tersandung kasus anjir. Kasus pelanggaran hak cipta. Dituntut pan ayeuna si Lesti teh. Kosim atuh ieu bagian anu terjun ngadamekeun Brad. Bisa naon di maneh? Atuh mah nya Kosim gitu loh, anu idena selalu brilian teu bisa ngadamekeun nu kieu. Anjing, cik kumaha ngadamekeunna? Atuh da jari barudak leutiknya parebet hak cipta. Engke tenang Kosim Brad, rek neangan sepatu bekas nu pamajikan loba hakna bagi ku Kosim ngaratong parasea wae. Nya Aing geus curiga cek aing moal balik. Hakan ku sia anjir, hak sepatu mah. Guysnya. Ya, saya teh maksudna hak cipta eta lagu ranting yang kering eta teh si Lesti teh disomasi eta dituntut kulantaran lagu ranting yang kering. Ngerti teh? oh karunya atuh rek kitu mah Brad meni sarua sanasib jeung Kosim we si Lesti. Sarua kumaha teh? Pan Kosim ge sarua dituntut ku pamajikan gara-gara kantong kering. Sarua cenah anjing. Caprakna si Kosim ampun teuing. Please kos, beungeut anjir siga kane bogaring nya. Sia mah. Ese anjing ngobrol jeung si Kosim mah. Percuma panjang-panjang ya nya. Ya wae ya. Batman kasarung ya. Arah, ini keur naon di sesorangan anu saung? Keur nyumput Nyumput ti saha? Ngai Bang Emo ka imah teh boga duit yang mayar. Anger anjir. Tong make jeung unyam injem gerabi. Komo ka Bang Emo ka Bibi. Nah dari butuh mah kumaha deui bingung bibi. Terus rek kumaha Bibi di dieu? Rek ngahulang we nya. Nya da bingung. Ge. Bejaan ieu nya. Perkara hutang geus tong make jeung dibayaran. Terus kumaha atuh?
Nya geus tong dibayaran. Dejang naon dibayaran oge rugi. Sok bibi boga duit. Ayeuna boga duit bibi, terus boga hutang. Nya. Nya. Duit bibi bayarkeun kana hutang, duit beak. Hutang teu boga. Kalau teu boga bibi ke Oge pinter euy. Tiraha dia. Tiba lagi pintar. Tiba lagi pintar orang mah. Mana bibi ngeblowing wae. Satulah mali bareng kitu mah ari kitu mah. Nya atuh. Sok lamun ku bibi teh dibayar. Duit boga. Oh beutuh nya. Utang boga. Heeh. Minimal aja lah mama segala boga. Benar teh. Nya. Tah gitu. Kudu cerdas atuh pikiran teh. Nya. Sebaliknya nama yuk. Yuk ah. Yuk, baik. Jangan si Amang. Ayah beja cenah si aja bawa ke rumah sakit. Nya. Bawa ku bapana tadi ke rumah sakit. Anakku naon deh. Rek dioperasi daging jadi cenah. Lah wadul teu percaya bibi mah si aja budak keduli raham barang daek barang pelakna. Naon barang pelak naon? Eta daging jadi. Nying. Daging jadi mah henteu dipelak bi. Jadi sorangan. Henteu dipelak jiga cengek, jiga tomat, jiga terong henteu. Ya si aja itu daging jadi dina sukuna ayeuna teh rek dirabut ku dokter. Terus sama dirabut aya beutian yang kayak. Boe bah. Nya ada sampe. Ih parah anjir bi aing ya ampun teuing. Tah geuning. Kenaon di bi di dia? Ka imah bieu eueuh cenah keur ka sawah. Oh itu. Kalau ngok traktor, naon di? Tulungan ka bibi aya. Naon? Jem duit 10 we. Anjir, teu kaop. Sakalina neangan nginjem duit. Kali-kali atuh bi anjir papanggih jeung urang teh anjir mere kue ulang tahun atuh mere survei jang naon bari ge atuh 10. Aek nebusan sawah, teh boga duit. Nyung lain sakit geura. Yang nebusan sawah. 10 juta. Set kok. Nya urang ti mana atuh duit 10 juta bi. Jang naon barina jang naon. Yang nebusan sawah, Nebusan sawah da atuh urang oge itu keur nyang hareupan nu gawe. Geus cek urang mah eta we eta tah BPKB Siuda atuh sakolakeun. Tuh lila di sakolakeun mah kudu ka TK heula, kudu ka SD, ka SMP, ka SMA sok. Heup henteu kitu bi. Nyakolakeun BPKB mah ka bank. HP naon dia ta? Sungsang bi, HP sungsang. Atau tama aya musikannya? Komo we bisa nyetel musik, bisa nyetel video, iya mah. Aya kalkulator tuh, aya kamera. Wah, lengkap ya pokoknya bi mah. Bige engkek meuli anu aya ituan ning aya kulkas, aya Magicom-an, aya ASEAN. Di mana bi nu kitu bi? Maknya HP aya Magicom-an. Di Arab sugan aya. Nya. Mesennya ke Raja Salman ka itu. Anjir lagi celak deui wae ya bibi aing.